Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu nijara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi ya sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilelancarekeun sagarupinanya. Tong hilap pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun anu parantos like oge komen. Mangga mitra supados jangklong ting kena waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Rombongan juragan ayo teh laju we atuh neruskeun deui lampahna. Gan ayo hatena regreg kulantaran teteh lah pengawalan teh bisa diandalkeun mampu ngungkulan para begal. Kocapkeun ayeuna mah begal anu kalabur anu geus birat kebat arasup ka jero leuweung. Eta begal teh kiwari geus tepi ka padumukanan tatawa ka sayangna. Sikan desa laku pingpinan atawa jadug eta komplotan begal teh mani ambak atuh. Ngadenge lamun anak buahna teh geus begal ngajalankeun usahana kulantaran hanteu mampu ngungkulan para pangawal sodagar. Alagug sia. Aya ku ngerakeun sabeda ge ngungkulan para pangawal kalapetong. Sia bet teu mampu nepikeun ka kalalabur. Nah sabaraha urang deuleu jumlah eta pangawal teh euy? Hasok sia jawab. Hayo kasaro ngomong sia. Ari jumlahna mah ukur tujuan Kang. Tujuan. Ukur tujuan. Laras Kang ukur tujuan. Sapiraku sia. Sia eleh ku tujuan. Kapan jumlah urang teh teu saeutik sia. Aya kana welasna. Tapi naha teu bisa ngungkulan eta pangawal anu ukur 7 urang. Teu kaharti ku dewek. Anak kitu mah sia teh bade lagu kabeh deuleu. Boa-boa. Sia mah geus ngabohong. Henteu teu rumaos ngabohong Kang. Laras pisan. Namung sok sanaos 7 urang di antara nu tujuan teh pangabisana hebat luar biasa Kang. Jadi di antara anu tujuan teh aya nu gagah, aya nu hebat. Nah jawara ti mana cenah? Dewek jadi penasaran sia. Salila dewek makalangan, salila dewek jadi begal. Teu saeutik para jago jeung jawara anu ragrag ku dewek. Duka Kang, duka jago tanapi jawara ti mana? Nu jelas eta nu hebat teh, nu gagah teh aya tiluan. 2 urang masih keneh ngora keneh, nu saurang deui mah tos aya umuran. Pokona mah eta nu tiluan teh pinunyul. Ari kahebatanana anu ngora aya anu weduk jeung deui jurusan teh jiga orai totog ngabahayakeun pisan. Jeung deui nu saurang deui mah najan teu masang jurus henteu ngarengkenek tapi gerakanna es tuning cepet. Teu katuturkeun ku panon jika anu bisa ngaleungit Kang. Tah nu saurang deui mah nu geus aya umuran eta mah ting jurusna naon ngan bae mata kabahayakeun anu diincarna teh daya lianti bobogaan. Tah kitu Kang seueur mohon rencangan abdi anu saroakeun ingis dirawel eta nanut. Jadi kitu nya kahebatan eta para jawara teh.
jika nama jawara anu anyar makalangan lantaran dewek acan kungsi ngadenge aya jawara anu boga kabisa kemampuan samadel gitu. Muhun biasa janten Kang, eta anu tiluan teh jawara anu anyar makalangan. Terus tarang dewek jadi penasaran euy. Heh, hayo kumpulkeun wadia baladna. Ayeuna keneh urang susul eta rombongan saudagar teh deuleu. Pokona mah kabeh rombongan kudu modar. Bandana kudu kabeh milik urang. Hi, nah bade ayeuna kitu Kang, sumuhun baritungan ka eta komplotan pangawal teh. Ya si ayeuna biar aku isukan. Atuh lamun isukan mah kaburu jauh manten eta euy. Para pengawal jeung saudagarna, ayo kancang init sia Kasro. Kumpulkeun sakabeh anak buah deuleu. Urang susul, urang kudu balitungan. Atuh si Kasro ti kuragiru we undur ti hareupeun eta si Kande. Laju ngabejaan ka baturna hayu cenah. Urang kumpul urang indit pikeun nyusul rombongan saudagar anu tadi. Dukanjangan sia euy. Kang Kande, ngajakan urang pikeun nyusul eta rombongan pangawal. Urang bakal balitungan. Pokona mah Kang Kande bakal pangmalesikeun ka nyeri euy. Tah, lamun ku Kang Kande mah langsung. Tinang tuh eta pangawal teh bakal malodar lah. Aing mah yakin. Najan eta pangawal hebat kangaranan yang hareupan Kang Kande mah moal aya nanaonan lah. Pokona mah can puas rasa ning ati. Lamun can bisa ningali eta para pangawal teh malodar kabeh lah. Terus terang dewek mah Kasro. Jadi hate pugu ge. Komo iya alah bogaan dewek nyeri keneh pugu ge. Diusap-usap teh ke hudang gara-gara eta salah seorang pangawal tah memakai jurus nanahaon. Alah kasiksa kayak kieu mah saumur hirup. Nya nu matak urang teh kudu balitungan. Hayu euy, hayu urang ganjang nepungan Kang Kande. Si Kasro jeung baturna teh laju atuh kararumpul. Sabada geus ngumpul mah si Kande laju ngajakan kana kebuana. Hayo cenah urang kudu sakancangna nyusul rombongan eta saudagar. Kangaranan para begal geus tuman lumampah kukurubutan di nubala. Jeung deui geus apal kana jalan anu bakal kaliwatan. Atuh teh eta komplotan begal teh kiwari teh geus manggihan atawa bisa nyusul rombongan juragan ayo sabarakan ca. Tuh itu Kang, alah beunang sia sakedeung deui bakal malodar kabeh. Aing mah puguh ge pukul can sudi rasa ning ati nyeri hate lah pokona mah. Bogan aing jadi paeh kieu alah. Kang, enggal Kang paehan we kabeh Kang eta para pangawal teh tuman. Kelanan sia motong ke gabah deuleu. Oh, jadi tanya para pengawal teh 7 urang. Ayo urang pegatan. Ngan bae sia ulah coba-coba nyeuntilakan. Keun, eta mah urusan dewek. Nu tujuan bakal dising hareupan ku dewek. Muhun, mangga Kang, mangga ayo sia Karso, Ajim. Ayo urang pegatan. Pokona mah sakedeung deui bakal punah. Eta pagawal anu geus nyomot kana bobogan aing bakal dipeuncit we eta. Bobogan teh ku aing bakal dilapurkeun lah. Ngarah impas. Katempo komplotan begal teh cung jelang arek ngahadang halangan jajalaneun. Sedengkeun ari juragan ayo sabarakan ca. Anu keur jongjon lumampah teh ngadadakan gede we. Kulantaran kiwari mah kanyahoan. Tinu bala teh pating kurubut, pating gorobas, mutaya lianti komplotan begal. Basa diperhatikeun. Tetela eta komplotan teh komplotan begal anu tadi. Cilaka oi. Begal anu tadi teh ngudag deui jigana marek balitungan. Ayo, urang kudu jaga diri. Tetela geuning leuwih loba euy. Cek bah juga lah ngajakan kana kebuahan.
pikeun tatan-tatan yang hareupan komplotan bega anu bakal ngadang ngayakeun panarajang. Jeleng komplotan bega teh pating kera jeleng ngadang ngahalangan jalan. Ngan bayahan teu wani ngayakeun panarajang. Teu lila di satu kangeunana teh aya nu datang. Salah saurang begal anu pangawakna teh jangkung gede. Nilik tina kayana mah beda jeung begal anu sejena tina hangtu cenah. Eta begal teh bisa wae jadugna. Bener we. Eta begal anu pangawakna jangkung gede teh nu tayalian ti si Kande. Pok atuh cacarita ditujukeun ka Bah Jugala sapara kanca. Hahaha. Jadi sia anu geus kumaha wani ngabuburak anak buah dewek teh. Jawara di mana sia? Nata apa ka dewek si Kande? Jadug ieu komplotan bega deuleu. Basa disebutkeun ngaran si Kande. Bah Jugala mah katempo mani ngajeng hok kaget. Nah nya kitu cenah. Komplotan ieu bega teh dipupuhuan. Nya ku si Kande anu kungsi ka sohor. Saurang jawara anu pinunjul ngan bae. Geus lila hanteu makalangan nu cenah mah milih nyamunikeun diri. Moal kitu. Si Kande anu kungsi kacaritakeun. Jawara anu pinunjul. Cilaka lamun kaya kieu mah. Teteh lah jaluk ieu bega teh si Kande. Nah mampu moal. Yang hareupanana ieu. Da puguh teu lagi kasor cenah si Kande teh canggung si ragrag. Malahan mah teu saeutik jago jeung jawara anu geus pada ragrag ku kahebatan si Kande. Tapi mudah-mudahan we si Prawira, si Darta jeung si Jahid teh nya bisa diandalkeun. Sahenteuna bisa ngalawan. Kitu cekeran tas hate Bah Jugala. Bari tekung si lapok atuh nemalan. Nah si laing teh si Kande urang Jampang gitu. Bener oi bener. Nah geuning si laing majikan geus nyaho ka dewek. Bener. Dewek si Kande urang Jampang anu geus ka sohor euy tinang tuh. Pasti sakur jago jeung jawara anu makalangan bakal apal ka dewek. Bah Jugala nebikeun ka molotot atuh. Tetela bener geuning cenah eta teh si Kande anu ka sohor. Saenyana anu kaget teh lain ukur Bah Jugala wungkul. Pikeun si Darta oge sarua kagetna. Lantaran si Darta kungsi ngadenge tinu jadi guruna. Lamun di wewengkon Jampang teh cenah aya jawara anu hebat. Ngaranna teh si Kande. Teu sangka aing bakal adu hareupan jeung si Kande jawara di Jampang. Tapi keur aing moal rek mundur. Najan ceuk anu jadi guru. Nya si Kande teh jawara anu hebat. Aing jadi penasaran. Kitu cenah eta ceuk si Darata teh. Bari netep seukeut ka si Kande. Sedengkeun ari Prawira jeung Mang Jahid mah henteu apaleun eta ka si Kande teh. Da puguh kapan dekung si makalangan di dunya kejawaraan atuh. Kan bae basa ningali kayaan Bah Jugala anu kaget. Pon kitu deui si Darta anu dariana keur merhatikeun ka eta si Kande. Prawira jeung Mang Jahid teh geus bisa ngaju di tinang tuh cenah. Jadug eta bega teh lain jalma sambarangan. Si Kande ngabagikeun paneutepna kanu tujuan. Paripok terus atuh cacarita. Kulantaran sia tujuan geus wani ngalawan deuleu. Ku kituna ayeuna hasok maju sing hareupan aing si Kande deuleu. Montong asa-asa deuleu sia maju kabehanana. Sia tujuan bakal dipodaran. Si Kande sikapna nguntu pisan kanu tujuan nangtang sakarupa. Malahan mengancam eta pangawal anu tujuan teh bakal dipayahan kabeh. Bah Jugala salaku pupuhu eta pangawal henteu wani gagabah. Manehna teh ngareret ka baladna bari terus sacarita. Hayu cenah urang hurup we ku tujuan. Ngan bae dihulag ku si Darata. Kelaanan cenah Bah
Ari kudu ngahurup eta si Kande mah asa teu kudu lantaran kuring oge manieun keneh cenah tarung batu tunggalan. Sidarta srog maju ka hareup neuteub seukeut ka si Kande. Adi ieu nya anu ngaran si Kande teh. Heh. Ulah bakal sombong sia Kande. Langtang-nangtang kadawek tujuan. Sing hareupan aing heula Sidarta deuleu. Nah sia bakal mampu ngelehkeun aing. Wanian sia. Bet arek maju sesoranganan. Sesoroh kojor sia teh. Tapi sok kena tembongkeun pangabisa teh deuleu. Lamun nya sia boga kawani yang hareupan dewek deuleu. Najan ngaran maneh geus kasor, tapi keur aing mah moal make sieun deuleu. Hayo, urang ijen sia. Heak, gajeleng. Sidarta geus hanteu micinan waktu laju we muka Banarajang ngawanikeun maneh. Pajakan tarung ka si Kande. Si Kande basa mireungeuh musuhna mimiti majuna Rajang. Sikapna tetap tenang. Jurus oray totog dengan sagilak bisa disingkahan. Plos, plos. Ugu we atuh Sidarta teh maningaran juga kieu teh leugening cenah. Eta si Kande teh mibana kacepatan gerak anu pohara cepetna. Tapi Sidarta beuki penasaran. Laju we ngaronjadekeun tingkat pangabisana. Jurus-jurus ampuhna teh geus dikaluarekeun. Hiu hiu hiu. Sameran-sameran totogan-totogan leungeun eta Sidarta teh ngabahayakeun pisan. Tapi pikeun si Kande mah jawara jambang anu geus kasor. Eta Banarajang Sidarta teh dianggap enteng. Plos, plos. Tinggelan eta Sidarta teh geus nyamos di we hanteukeun kana sasaran. Sidarta beuki panasaran bae. Laju ngaronjadekeun kiwari mah meh sakabeh bangarti jeung pangabisana teh diketrukeun. Bentrokan kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing geus hanteu bisa diponah deui. Gaduk. Des. Pradug haseup ipis manimulak. Balukar tina dua bentrokan dua damba leungeun jarek-jek. Jarek-jek. Sidarta ngajarek-jek kadorong aya kana opat lengkahna. Sedengkeun ari si Kande mah ukur kadorong mundur dua lengkah. Hebat oge sia Darta. Sia boga tingkat pangabisa anu lumayan euy. Tapi lamun arek dipake ngalawan kadawek mah mahi di sia. Kudu diajar deui. Kawadukan sia keur dawek memaleh hartina deuleu. Sidarta hanteu nemalan. Ngan bae ari hatena mah ngecebrak kesorangan we. Teteh leugening cenah si Kande teh pinunjul. Ayeuna mah kakara-karaza. Lamun kakuatan jeung tingkat pangabisana teh lain bandrak-bandrakeun. Tapi Sidarta hanteu kitu wae serah bongkokan atawa kudu ngaku kateterele jajaten. Keur mah bakal wirang atuh. Lamun nebikeun kaboboleh teh. Sidarta laju ngagajeleng di majuna Rajang. Hiu hiu. Ngan bae Banarajang teh geus hanteu sacepet jeung sagarang mimiti da puguh tanagana teh geus mimiti leuseuh. Ugu we atuh pikeun si Kande mah leuwih entengeun keur dina nyingkahan Banarajang teh. Plos, plos malahan mah si Kande teh bisa ngasubekeun Banarajangna. Jebrod bangkieung. Sidarta nabikeun ka ngabangkieung meh-mehan we rubuh. Lamun teu kancang nyimbangkeun kayaan badana mah. Si Kande seuring ngagagak ningali kayaan musuhna geus ripuh teh. Sedengkeun ari Sidarta mah ngusap getih anu ngalai tina juru bibirna. Karai sia-sia kurang ajar. Jago kamari sore geus wani-wani hayang ngalawan kadawek. Nu aya sia sakedeung di bakal kojor. Sidarta nyobaan mancuhkeun di tangtunganana. Bari ukur mahu we sajeroning hatena. Tetehna geuning dirina teh kateter eleh jajaten. Si Kande hebat luar biasa. Basa mireungeuh si Kande arek narajang. Arek mungkas rumakuna tarung sekaligus arek pergaza nandaza kadirina.
Atuh Siddhartha teh ukur pasrah sumerah da bogu geus henteu bisa ngalawan. Ngan bae memeh eta si Kande maehan Siddhartha. Aya jirim anu ngacorelak. Gerakana estuni ngecepet. Malahan mah teu katuturkeun ku panon sing saha wae oge. Nyaho-nyaho geus aya sagigireun Siddhartha bari mapag datangna panerajang si Kande. Aduh, des, jarek-jek. Si Kande kadorong ka tukang aya kana dua lengkahna. Uguh we atuh si Kande teh mani ngaranjuk kaget. Lantaran aya jalma anu geus wani ngahalangan. Jeung deui mibanda kahebatan anu hebat luar biasa. Saha sia teh euy? Ngaran kuring Prawira. Temal Prawira sorana teh halon teu bati tarik, sikapana tetep tenang. Jadi ngaran sia teh Prawiranya. Hebat oge jeung wanian. Bet wani ngahadang, ngahalangan karena maksud dewek nganung harti sarua silaing hayang kojor. Boy ieu marubakeun boy anu panungtungan. Kabeh ge bakal dipaehan. Umur mah lain bogana manusia. Umur geus aya nu ngatur. Nyawa lain manusia anu boga. Ulah arek wani-wani nangtukeun umur manusia. Sokomo boga maksud arek maehan sagala. Kapan eta teh dimenangkeun ku agama bisa kasebut dosa gede. Oh, Jawarati mana sia teh? Bet bisa caramah sagarupa nyaramahan dewek. Keur dewek mah moal asup sia. Pokona mah umur sia kabeh aya dina leungeun dewek. Anjeun ulah sombong. Lantaran sifat sombong teh bogana iblis. Kurang ajar sia ngarekan ka dewek iblis. Sia jurig sia kurang ajar. Jurig mah maneh sia Kande. Lantaran dari jurig mah anu sok ngaridiwaan nyingsieunan kapan sia teh pagawean teh nyingsieunan para saudagar, malahan mah nepikeun kana dasa ka jalma anu teu tuah teu dosa. Maneh nu disebut jurig mah. Hi, kurang ajar sia. Motong sombong sia iblis. Sakedeung deui sia bakal dicangkalak bakal beunang. Lamun geus beunang ku aing bakal dikodok tah bobogahan teh. Bakal dipencet sekalian. Ngadah teu hirup deui. Kawas anak buah sia deuleu. Yeuh. Aing si Jahid. Boga jurus comot dage deuleu. Anu eueuh tandingna sia. Temal Mang Jahid bari nyeleneu ka hareup. Milu nyang hareupan eta si Kande. Ugue atuh si Kande teh panonna mani molotot. Huntuna mani kakarot. Tetela geuning cenah ieu pisan jalman anu tiluan anu dianggap tingkat pangabesana teh lain lumayan. Kurang ajar sia. Wani cacape kadawek sama model kitu ha. Jadi sia nu ngaran si Jahid teh anu tukang ngarawelan bobogaan. Aya tarung model kitu sia. Pokona mah sia tiluan bakal kojor dina leungeun dewek. Sok ayeuna mah gara buktikeun lamun nya maneh teh hebat sia Kande. Najan maneh cenah cik baju galama jago anu geus kasohor urang Jambang, tapi keur aing si Jahid, si jago ledot, si jago comot, moal arek mundur sasiku, moal arek kenjat satu jang beas. Ngan bae memeh nyang hareupan aing sang hareupan heula murid aing yeuh. Jang Prawira, sok jang hareup jang. Geura sing hareupan ieu si Kande gara warah ieu jelema sombong teh. Hayu Darta, maneh kudu sagancang diubaran yeuh. Eta maneh teh awak teh tatu euy. Keun, jang hareupan eta si jurig mah sinaku Jang Prawira. Ituna teh bari nyangke Siddhartha diajakan mundur. Sedengkeun ari Prawira masrog maju ka hareup. Prawira geus sayaga arek nyang hareupan eta si Kande. Euleuh mitra. Waktosna geuning parantos teu nyekapannya. Sagala urang tunda jajar carita Prawira jawara wadalan basantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya baratosanananya. Hapuntenna tina sadaya kakiranananya Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.